Naon? Bang nyokotkeun eta tah. Naon? Lap. Keur ngelap naon? Ieu cili aing ngucur. Geuleuh ngelapna ge, mending lamot kieu tuntut. Ya geuleuh kena dilamot jadi kitu teh dilap. We jara riji aing Magus. Mudah-mudahan anak enjoy aing ulah ka sorang diopna meuh. Nah, kumaha teh? Nah. Kamari ge cek dokter teh ulah loba teh ngarokok cenah. Nya. Cek deh kan teh cinta hiji-hiji we. Ulah-ulah sabungkus sakenyot omat. Rokok naon ka beuki teh? Rokok naon beuki we nama. Aduh. Cek dokter teh ulah loba teh ngedah rada cenah. Ka kumaha tah? Henteu cek aing teh sacoe we. Biar 2000 coe. Teu kengeng nuang sama cenah nya. Nya. Lantaran dititah ulah nuang sama dek teh. Kumaha tah? Paksa we cengek ngan sentulan. Hei. Biar surah kilo cengek sapoe. Keun bae dikeun-keun oge aing mah. Itu biasana kada ieu teh teu torek kaki teh. Da aing anu gering ya. Aing aki-aki. Si akang. Si akang gering. Tunya. Iya mantes agak Aduh, itu mah bisa urang heran 5 pasien. ya. Coblak sorangan ewon naon Teh si ewon anu nungguan ngapeuting di dieu. Sugan aya bantuna batur bararasuk teh. Akaneun teh beak ku si ewon. Nah, beda roti, beda geuna. Kuring mah itu dileg-legan teh. Nah, batu saat. Plastik urut nyuntik. Lumayan. Aduh. Lama pering ngepet, deket beak dah. Segala karasa ewon aing teh. Naon karasa teh di dina tah? Ieu cangkeng. Naon deh? Beuteung. Naon deh? Suku. Terus naon karasa? Aing maneh geus dioperasi acan. Nah, ada teh boga penyakitna naon? Paretok ngeueur katang. Anu dikait teh ku kareta kalau. Nya. Ganeng Kang ah. Dokter. Bu dokter. Sri kaya kemalaja Kumangodeng di asana Kaniaya Bantu goreng Ringan dirasa Akang temangan akang gering teh lain ngarasakeun penyakit. Nah, tidak lempang-lempang dokter mah ini kenangan ya, Pak. Dokter mah diatur akang. Jadi aing nyanyi. Karena merasa batu dokter teteh. Ya, umur-umuran jadi dokter yang harapan pasien kejeng nyorang engklak-engklakan. Dokter, da kuring mau disuntik mah teu cager lindang teh ngadenge nu kitu cager. Bapak, ieu obat teh, Pak. Inumeun tah 1 hari 3 kali. Nu ieu 2 tablet kali 4 kali sehari. Ari ku bapak kada diantep kieu teh lain kaleci kana naon teh dipabalatakeun kieu. Kersen. Naon? Kersen. Pak, wayahna pernah dijeksi ini nya. Aduh. Lah tidak naon dijeksina. Ipo we am jiga. Cobi Pak nangkuban Pak. Mana? Duh geuning bujur teh belang. Balas diuk wae da abdi mah di kasuran nu diuk wae mah sinen. Sinen mah tara make anggal diukna. Mata tutung bujurna. Bapak tong lompat eta nempo unggal nempo jarum suntikan balik ka mana? Ka teu lompat. Itu ucing pa nu lompat mah. Teu lompat bapak teh? Teu. Oh abdi hebat ngenten. Ya kan rupina ngake kaca-kacana nu lompatan. Sumun Bapak ya awak mugi ka nyepret kieu. Itu coba nog hayam dikeun ka jadi asak itu dina tonggong. Keun antep. Pak, tong bodor, Pak. Sanes sebutnya bodoh. Cobi Pak. Cobi calangap. Tah, itu Pak abdi. Aduh, tenanan ya ampun. Itu nyan sama beda. Bapak. Eta aduh Bapak mah cing atuh ulah nuang es aya nu kitu damang mah teu kenging. Da teh nu dagang es ka dieu mah. Eta naon atuh? Ieu bonang. Oh. Tiga es Pak. Jigana abdi nya nu kudu ka dokter mata. Dibalik. Jadi dokter anu kudu ka dokter. Cobi Pak pangmaresun abdi saca abdi kumaha kinten-kinten numutkeun Bapak. Oh sae, jadi ieu mah kedah di rutin seminggu sekali, Pak. Oh iya teh. Ka dokter mana Pak? Dokter mata. Itu nu mana pasienna itu?
Ya abdi teh Pak mastaka kadang-kadang sok lieur gitu tah. Beuteung sok mules. Coba kumaha Pak? Aya abdi nu gering dek gantep gitu. Atuh Da abdi mah sanes dokter, Pak. Oh sanes. Sanes pasien. Ai dokter teh saha? Kan Bapak. Oh itu dokter? Sumuhun. Aduh kakarak eling. Oh iya. Dokter na profesor ieu mah. Naon bentena profesor anu mawi Bapak nguningatkeun ieun abdi dokterna profesor. Nya pohoan. Oh pohoan Nya profesor mah pohoan, Pak. Eta alo deui atuh lancingan. Abdi gaduh dongengna profesor pohoan. Kumaha? Keur ngalamun bari udud padudan. Nya. Tuluy micin bako diketrok-ketrok. Kana meja padudan teh. Nya. Tok tok tok. Mangga saceuk manehna keneh. Perkara punten buku manehna keketrok kana meja. Saya apa dongeng teh? Sae. Kita di mana abdi kedah seurina? Seurina. Mun. Kamu seuri Bapak mah. Tadi mah sanes ngabodor. Oh sanes. Sanes. Bapak ya awak, tapi Bapak mah heran di opname terus 4 sasih majeng 7 minggu. Tapi awak kalah kabuki budayut. Pak, bulan kinten-kinten 2 minggu abdi teh sabarahaeun. 2 minggu. Eta mah eta Bapak tos 4 sasih kan? Iya. Di 2 minggu. Kali sabaraha tadi teh da abdi ka kuping waktu di Bapak nuju ngarumus pangaos. 3.500 sareng kamar. Sumuhun. Sareng emer. Muhun. Ayeuna Bapak mah tawakang ngemut-ngemut wih. Sate acana bibir damang teh kan bibir masih kana jeding. Jadi tawakang ngemut-ngemut wih. Ayeuna mah di dieu bae heula. Bapak iraha bade dioperasi pangamung. Ning Bapak teh pegek. Sebenarnya ya, perkali pegek mah da uyahan lebih pegek-pegek. Pak, urang ucing-ucingan yuk. Ucing-ucingan kumaha? Ucing-ucingan jeung abdi. Kumaha ucing-ucingan kumaha? Nya abdi meungpeun. Bapak nyumput, ku abdi di tangan. Sok. Milang nepi ka 25. Ding-ding eta heula make heula sanu nyumput heula. Ding-ding kiripik tulang bajing kacapit. Nya ding-ding kiripik tulang bajing rarangeuyan. Nya terus? Nya Bapak nu kengeng. Nya. Aduh, ya mau pasien. Alah, Won. Kan? Iya yang harapan pasien kita kudu diayun. Won urang ucing-ucingan. Sok, kucing naon? Ucing sumput. Sa ucing na miti. Ngan bae wing nu meungpeun. Sok. Wing milang nepi ka 25. Itu jeung ewon. Nya. Atuh jeung ewon kudu make blung tampale gelong lalamis bulu mayung gerentel cantel pakuong doblus. Blung ewon blong. Pilih nya nu geuning mah aja dok tong pepiluan ngomong. Dok, jiwa lupat mah geus. Nah, nanya dokter nyebutna. Itu dokter nyebut tina kulkas. Kikirikik. Ong dokter. Aduh. Atas Pak Bapak anjing tiasa uih. Mari tiasa nuduh abdi di mana nyumput. Dokter. Ini antep siapa dokter nyumput 3 tahun mah nya. Jangan. Jangan dokter ah. Jangan wing. Pak Cepot. Ai ewon memang kudu nyumput. Sebab lamun teu nyumput upami beungeutna di abur ngahariwangkeun. Ngahariwangkeun gede amek. Sanis. Naon? Eta saminggu di rumah sakit. Tujuhan anu ngalemrak. Naon? Unggal lempo beungeutna goledal. Oh, da jiga lalai bados eta mah. Ditampiling dokter we kira ke. Da jeung si akang mata jeung pasien. Pak serius. Bapak teh waktos kaserang kolera. Cing kawitan nuang naon? Abdi teh nya kitu Pak Dokter. Nya. Abdi teh bakat ningku teu ngalasuluh capek jadi nginum ciatah. Aduh, tah di dieu Bapak kesehatan kudu dijaga teh. Bapak kedah uninga, ayeuna teh kan usum katiga, Pak. Kebersihan, ketertiban, kesehatan, uninga katiga. Keindahan tah anu nembe ka opat pengintennya sareng keindahan. Janten Bapak kedah uninga, kebersihan eta sebagian tina naon, Pak? Tina kesehatan. Tina jendela. Tanu mawi. Pak, da abdi teh aya di pacabakan atau da di rorompok teh ngalasuluh. Sumuhun. Nuhun aing kahoyong macara batur we da upami aya kadaek mah abdi gaduh lingis di pipirnya. Nuhun. Tiasa dijenjerun pentu sabarahaeun tah ku Bapak mangga emut. Tah sae Pak eta emutan teh janten Bapak upami ngalamun nya teu kudu waka hayang juga batur miliar. Atau usaha hayang jadi pemborong, usaha hayang jadi konglomerat teu kedah Pak. Upami Bapak leukeun dagang kangkung teu kudu gede-gede batina tina sabeungkeut saperak sapoe beak 2 juta beungkeut 2 juta perak Pak. Kedah ka mana ngicalna abdi 2 juta beungkeut? Idel sadunya. Apa nabi teh keur gering? Oh nya. Aduh, Bapak punten nya banyak jadi ngabrang-brangkeun. Jadi kesehatan teh sebagian tina iman. Jadi abdi kedah kumaha atuh Pak? Sumun Bapak hiji kedah sadarkan informasi. Informasi. Upami aya
beja-beja di pemerintah teh sanes bade ngajongklokeun Pak. Nganjurkeun komo ayeuna BKKNI di mana. Tah ayeuna sapertos kapungkurnya ibu-ibu upami gugah babar sok ngeureut tali ari-ari teh kan ku hinis. Tah eta teh tiasa nimbulkeun infeksi. Tah ayeuna mah aya bisa lurkeun si bayi nu dina kandungan keneh disuntik imunisasi. Anti atau napi disuntik anti tetanus aya teh rupi-rupi. Nu mah bapak kada uninga kana kesehatan. Atuh da di rorompok abdi mah Pak kandang doma caket rorompok dah.